Iya, belum mantok mah kan itu, bengkel ka tidak, sok mantok kan itu. Boga butiti jauh ya mah dibawa balik apa ya mah di dia ya. Kenaon deh, jangan kada kudu keruntar. Mereka dulu kan tawarak mayam cau. Wah, naon we sia teh kudu hayangnya hawa ya tuh. Ada mayam cau masih anu mawa deh. Wah, karena ini sia mah meureun ngaguguna goblok punya haus ya di dia ngaguguna. Gagabah teh ngomong teh. Sangeunahna wae. Palagi sia meureun nyaho di dia mah ngaguguna nuntah aing di dia. Mudah kadurukan mah pantas kan kada tangkal cau paeh tah. Lah, nemari dulu goblok sia teh. Moal. Eta teh kada kunuk. Kan bahaya tuh peduli teh teh kumaha aing we sia teh. Oh lah atuh sabado sia we hayang rek mantok. Kudu milu nyaho wae sia mah. Mas buni sakiri ah. Capek euy. Sia kenaon goblok dulu we kana rambutan aing atuh. Atuh leueuh we. Main rek mantau sia teh. Are ka leueuh we lah cicing atuh. Jor-jor mah rek mantau mah. Rada sia mah curiga wae ka aing teh. Kan beri buka kikieuan teh neulean rambutan ku, antepeun atuh rambutan mah. Goblok, curiga wae. Kan sia masuk babaraksak wae goblok, utak di jurung-jurung ge sia mah. Cida teuing sia teh. Kacida sama jalema meditna taku bengkeng kacida beunghar hanteu. Ngopi heula cau ya. Aduh, cauna ge geus beak euy. Di kebon cenah nu kolot lila keneh. Tapi lumayan keneh amis ya. Sakieu ge. Tapi kena majeuhna amisna mah. Biasa kaingatan ya teh. Kemangkukna teh si Edi mayem cau. Teh angah ku aing geus asak manehna mah. Heula jalan mana masih di kebon. Oh, euy si kana mah euy, aman euy ah. Di mana nya euy kamari teh euy. Poho deui urang teh euy nyimpenna. Sebelah dieu da euy. Ieu ya jigana mah yo. Waduh, oh nepi ka geus kieu. Wah, nepi ka sese dipesek kieu euy. Ieu mah geus mangeunah jigana rasana ge. Saya pahitan. Gubuk ku aing ah. Hareupeun imahna ka ditu tuh. Wah. Gaus muru 2 kieu ningan sabeuna ge. Kanung ku aing sawareh ah. Lebar jadi bawa kabeh mah. Gubuk ku aing ya hareupeun imahna ya. Urang teh seboga peuyeum cau geus aya 2 poena can diteang. Teang heula ah. Aduh, panggil deh jeung nu gablegna. Sia teh di mana goblok? Di kebon atuh. Tadi ngagubuk cau teh di mana sia teh? Di kebon urang atuh. Ari saya nu aing. Nah, ge gablek emang sia wae nu gablek cau teh. Aing ka sarua melak cau mah. Wah, eta we atuh beda cauna goblok sia teh. Belok kumaha cau muli tuh. Afiana kan mana tuh? Aing rek nang popeuyeman tuh nu kamari. Oh, jor atuh teh ku sia atuh. Tah di dia ada ieu ciri ke tengah cau ya. Wah, wahingan cauna ge. Pasti ieu mah ku si goblok nu bieu mah dilebok bieu tah. Si haram jadah teh. Udah sia ku aing goblok ah. Sangeunahna we sia teh. Peh.
Ada saya teh goblok, budak-budak kayak aing. Ah eta cau teh tinu aing goblok sia tinu aing eueuh ningan. Aing mah jangan heula teh penting dikusur caro Ku aing geus dikoreh ge eueuh goblok sia teh. dikusur caro atuh da ge goblok cau mah. Lah mun goblok ge goblok sia mah meulian bae ka aing. Aing mulai teh butuh loba cauna atuh. Tah beda goblok cauna kitu sia. Di sarua mah cauna kieu mah atuh Semana wae dikeun goblok ah. Kabeh tah. Kabeh tah. Sia gubuk tah goblok. Tah. Tah tampanan kokok sia tah. Bau ku sia goblok. Akan da ku sia tah. Kok mantok ka itu goblok. Iya, bener mantok ka ditu, gaekeun ka tidak, sok mantok ka ditu. Teh nyamaring goblok sia. Mantok ka Alam ditu, jadah teh. tidak goblok teh sia. Alam jadah sia.